Raja Garong cerik didelekeun ku anak buah komandan urang menyeng. Campur bahasa Tangerang menyeng. Menyeng mah bahasa dieu banda mah tuh. Ya ka Uni Sopietan lah. Komandan urang menyeng cek kita. Urang Bandung mal ngartieun menyeng. Tah mah khususon tah mah bahasa Tangerang menyeng mah. Didareketan ku kabehan. Bos, kunaon bos? Bos, masih ingser kang keneh bae. Tenang bos. Ya, serahkeun ka dieu ye. Sapira budak. Lain kitu dia. Dia tolol dia. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutu ngucap ingsun Faslun utawi ikilah iki iku fasal sewiji. Yasihu min kulli muslimin mukallafin mukhtarin amanu harabin wa adadin mahsurin faqat. Saking saban-saban wong kang muslim kang mukallaf tur kang karep dewek opo ngamankeun kafir harobis wiji lan kafir harobi kang bing bilangan mahsurin kang den gebag faqat balak wala yasih wa man wasirin lan ora sah apa ngamankeun kafir kang den boyong liman kadhe wong wa utawi asir iku tetep sumertane man fil asahi ing dalam mungguh kaul as wa yasulan sabiqul labjin lan sahaya aman bikulli labjin kalawan saban-saban lafazu fi dukang maidakeun ya lafaz maqsudahu ingkang den maksud dengan aman bikin ayatin lan kalawan kinaya warisalatin lan surat wa yustaratu ilmul kafiri bil amani dan den syaratkeun apa waruhe wong kang kafir kalawan keamanan fa in raddahu batala maka lamun nolak ya kafir ing aman batala maka batal ya aman wa kadzalan halika ya ikilah batal ilam ya qabala munara narima ya kafir fil asahi ing dalam mungguh kaul as wa takfi syaratun mufhimatun lil qabuli lan cukup apa isyarat kang aweh paham lil
qabuli kadue narima anu mawa kitab mah teh kudu disurah geus ka harti anu teu mawa kitab mah percis ongkos bebek ngadenge galudug bebek ngadenge galudug mah teu nyaho sing jelegernya mangan culek cileuk doang beres sing jeleger nyosor deui percis bebek diberi waktu ku Gusti Allah 50 60 70 tahun teh rugi lamun henteu dipake mondok supaya bisa maca kitab minimal bisa nyoret-nyoret kitab gitu. Gusti umur geus tere ka kuburan masih kene can bukar miki waktu cenah kiai malah lamun waktu ente ngadeukeutan kiai ente di lembur ente ulah ditinggalkeun geus bae bejaan nya kula mah maca kitab teu bisa ngaji ge nundutan bae ngan deukersep bae kana bisa maca kitab tah tanya ustadna tah boga motor boga nginjem lain mere bensin nginjem boloon ya Allah tad boga beas tad aya sih coba ya 2 liter lah tolol teh jelemanya ngadeuketan teh ya ngangeunakeun Ustad boga motor boga tajeng meureun bensin cukup 5 juta bae ieu nah ya beas boga sih aya 1 liter 2 liter mah tuh kayak kukula dibawakeun sakintal oh kan minggu hareup gitu deui kan kieu lagi ngadoakeun Gusti kajen teuing abdi mah ka neraka ge akasal si eta bae tuh coba kumaha kurang kumaha coba kiai mah kajian abdi mah ka neraka ge lah asal si eta bae ka sorga ge kan malaikat ge heraneun malaikat pun kitu amat ngadoana aya tuh si eta bae ka sorga tuh komo aing sia mah bodoh memeh urang ngabahas materi pangajian urang aya nu mohon doa Fatihah darwi 20 genep Safar di bulan Safar aya Rebo Wekasan Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat tanggal hiji menurut hisab qot'i Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa malam 12 di mana ba'dul arifin ngajelaskeun tentang arbi'ail akhir bo akhir min syahri Safar dina bulan Safar Rebo akhir disebutna Rebo Wekasan Wekasan iku bahasa Jawa la Sunda mah Rebo akhir wong Jawa iku ngucapaken Wekasan ya pada bae ge lah iya akhir iku bahasa Arab dipake ku urang Sunda Rebo akhir jadi Sunda mah ke Arab-Araban bayar Rebo akhir mah bahasa Arab sebenarnya atau bahasa Raja Pahan warima Raja Salman teh urang Jawa mah aslinya nama Rebo Wekasan dina bulan Safar zakara ba'dul arifin min ahli al-kashf wa tamkin annahu yanzilu fi kulli sanatin 300,000 baliyatin wa 20,000 min al-baliyat cik ba'dul arifin wali ba'dul arifin anu min ahli al-kashf wa tamkin ahli kasyaf
bangsa Muhammadiyah Persib Wahabi moal percaya kaje urang we anu percaya cik ahli kasyaf bahwa turun di setiap tahun sekaligus 320.000 balai diturunkeunana wa kullu dzalik fil yaumil arbi'il akhir min syahril safar diturunkeunana dina poe Rebo akhir bulan Safar. Nah bulan ieu Rebo isuk jadi sekaligus sataun teh diturunkeunana dia poe Rebo tak kejadian gempa Lombok eta teh Rebo itu geus dicatet bahkan memehna ngan diturunkeunana catetanana mah meh urang aya ben dunia aya ngan diturunkeun ka langit pertamana tek dina Rebo kejadian tsunami Palu angin beliung banjir Lampung Palembang dan lain sebagainya terakhir kapal can aya kuari kapalna barodo neangan kapal sakitu gedena can kapanggih keneh bae disakolakeun kudu disakolakeunana tuh di dapur kula buba kapal anak kula loba aja setah nu Garuda aya nu Lion aya oh macam-macam ngan mesinan dama tah ieu balai komo teh mah anu haju dititah balik ku pamajikanana eta ge balai keneh diusir manang geus boga anak 5 genep diusir ku sebab teu digawe-gawe salakina hayang ti peuting doang digawena teu beres atuh jak pamajikanana digawe embung tanimbung aya ngagawean hayang wah teu beres diusir eta ge balai ke ubah balai masyaallah aya anu haju nyandung ka nyahoan eta ge balai tsunami unggal poe dicarekan bae ngan salakina we lain kajen dicarekan ge asal bisa gilir we belon teh budaknya kajen we carekan ge nu penting we gilir pokona we saker aya jelema anu ngurusan hulu leutik bae atuh hulu gede mah teu diurusan oh masalah bermasalah nami jadi akhirat bermasalah tah atuh payakulu zalikal yaum ashaba ayyam sanah Rebo dina setiap bulan Safar teh rebon paling berat poe eta geus aya carana tapi khusus ka para arifin salat disebut salat Rebo kasa di Garut Kresek zaman guru kula dengan imam berjamaah Cilember baheula Bandung ajengan Saifuddin almarhum di Cililin baheula Babus Salam terus ke Gunung Halu di Cililin kebelah itu terus aya ngaran lembur Gunung Halu jorenya Gunung Halu jadi eta tapi eleh ku pangodokan pangodokan ranking hiji tah mah kobet lembur Gunung Halu mah rada deres keneh Gunung Halu rada deres keneh tah mah pager ageng rada deres keneh tah mah Cihaur Beuti Tasik Balasik keleh tapi lamun geus pangodokan kobet ya Allah atuh dikodok haju dikobet tapi teu beres mantap atuh haju ka ditu na lembur delan ya Allah atuh bau delan teu beres teh nyeun lembur tah ganti ku urang pangodokan citi delan citi atuh delan mah delan mah aya teh pas kitu lembur ya Allah oh salah tah lembur ieu aya jelema lemburna di dembur delan teu bisa ngit
jelema pinter deh jadi lembur nama delan tapi nya seungitnya pinter jelema di lembur pondok atuh sabalikna tawa atuh nya bentek nya odob atuh hese leuy 320 balai 320.000 Masya Allah karim sekaligus lamun aya nu pernah diijazahan salat terbokasan 4 rakaat unggal rakaat bada Fatihah macana 17 inna a'tayna surat kulhu 5 muawwidzatain sabalik ulah make tahiyat awal tapi lamun teu diijazahan ulah nu pernah diijazahan bid'ah urang guari kumaha cenah ulah serahkeun ka nu geus diijazahan nyana ngadoa khusus cenah di perumahan aya ulah milu mun kurang diulah-ulah antepkeun bae keuna sadaekna nyana urang mah milu ulah gitu non ngaganggu ulah jitu kieu cenah teu diulah gitu mangka memang ngeunaheun di Allah ge teu diulah-ulah ka mah henteu duha ge nu dititah ka mah henteu komo ieu kami geus jaho sebenarnya salat mah diulah-ulah tuh heheotan lamun dahar tadi ulah-ulah demo salat mah boro-boro urang nu sehat titah ulah dahar atuh nu cager we nu cager boro-boro nu cager gitu urang titah ulah dahar nu gering we nu gering kencing manis titah ulah ngadahar sangu geus bae ngadaharna kentang paling jago saminggu nyana sorangan kunaon ieu ganti di sangu leuleus segala teh pan gering lah kajian gering ge paeh bae sadarnya da gitu sakitu ge boga penyakit kencing manis jelema boga darah tinggi ngadeng ngambil sate ulah teh darah tinggi tah ulah-ulah tiba heula terus bae gering ngadahar bae aya jelema darah tinggi tita ulah ngadahar kadu sakali ngadahar 2 teu bisa udang deui harita kene teu bisa udang deui langsung pakaianna diganti dia make putih-putih tak eta nu gering ge dilarang hese komo nu cager bab dahar jeung nginum mah kos kitu tapi bab ibadah mah teu kudu dilarang cenah kieu moal geus menyatakan di atas materai pohara tah jelema aja ngadieukeun carita ulah geus bidah lamun nu teu boga ijazah ulah aya di perumahan-perumahan misalnya ngayakeun ulah milu guys urang mah nyerahkeun ka ahlina bae sebab salat urang mah teu ya kos kieu beres salat ngadoa nah mun haju salat ngadoa hafizahullahu bikarami min jamil balaya allati tanzilu fi dzalikal yaum ولم يحم حوله بلية من تلك البلايا إلى تمام السنة sahajelema anu salat seperti tadi 4 rakaat dijaga ku Allah dina seluruh cocoban nu tadi diturunkeun sataun moal kakenaan ku cocoba dina taun eta tepi ka akhir tahun doana ye pernah di fotokopi teh anu pernah fotokopi nu boga keneh deuleu bisa dibere ka naon ngaranna tatangga teu kaburu kula fotokopi geus husnuzon araya keneh fotokopi cek bapak-bapak di mana karanya nenden talar teu panaju poho Bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya syadidal qawi wa ya syadidal mihal ya aziz dzallat li izzatika jami'u khalqika ikfini min jami'i khalqika ya muhassinu ya mujammilu ya mufassilu ya mun'imu ya mukrimu ya man la ilaha illa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin
Allahumma bisayyidil hasan wa akhihi wa jaddihi wa abihi ikfini syarra hadzal yaum ma yanzilu fihi ya kafi fasakfikahumullah wa huwas samiul alim hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tah doana eta nu aya kene fotokopi na di imah perbanyak bere tetangga-tetangga jang engke mulai ngadoa malam Rabu pas terapkeun ba'da subuh ge ngadoa ke waktu duha urang mah salat duha bae haju ngadoa nu eta ke ba'dul arifin salat khusus nyana ngadoa aya azimahna disebut azimah salalim salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ala ilyasin salamun ala musa wa harun salamun terus sampai ke 7 tulislah make segi opat qauluhul haqqu qauluhul jibril bikaili sabil zalutah di tengahna ke ayat langsung tulis cara nulisna ba'da subuh ulah robah deui maca sholawat heula 3 kali assalatu wassalamu bi adadi ma fil mina alaika wa alihi ya sayyidi ya rasul agifni sayang bisa 3 kali terus maca sholawat anu adrikni salat adrikni beres eta terus maca bismillah 9 kali ulah napas karak tulis beres tulis terus kacaikeun sumur misalnya terus ka naon ngaran baheula mah di sadesa sumur teh hiji kadinya bae ke kabeh nyokot kuari mah masing-masing imam boga sumur geus kabak ka mana supaya kainum kapandian jeung sajaban rebo isuk anu deuk ka ladang nu deuk ka pasar ka kantor deuk ka berbagai tempat harus dituju ya kegiatan-kegiatan urang ulah waka berangkat mun memeh nginum cai salali minimal nginum heula tiap lembur kiai-kiai ustad nyararieun menta cai di Garut mah make dupi teh lamun di urang mah tang-tang angin dijieun tina daun awi nah desian beas aju digodog jadi bentukna engke kos kupat ngan nya nama juruna 3 disebutna dupi nah bisa tawali jadi dupi teh dufi al bala jadi penolakan bala insyaallah nginum cai eta haju ngadahar dupi 5 moal nyeri beteung insyaallah cina kiai di urang mah dupi tah Garut Tasik Bandung tah dupi mah bahasa dupi mah tah Garut Bandung Tasik Ciamis dupi ngaranna di urang mah kupat oh masalah ganti ku urang kupat kan rada gede abeh hiji ge sedang gitu tah bacang oh masalah asal bacangna di jerona tendenan daging hayam abeh ulah hese gitu maksudnya cina eueuh kieu nu kitu mah age roti oh masalah roti lupatna ka uduk-uduk deui bae tah ieu garada dupi tah sakadar tambahna ti para guru make dupi kupat asli nama cai salalim nah, anu aya salamun dina Al-Qur'an dihijikeun ngan make rumus tadi nulis na ba'da subuh ulah ngomong heula nanaon mun bisa ulah robah ti pangimbaran mun sanajan robah ulah ngomong nanaon heula maca sholawat istighosah 3 maca sholawat adrik 3 maca bismillah karak tulis tah kos kitu insyaallah loba jelema nu teu percaya ka hal-hal gaib kos kieu moal percaya jelema nu teu dibukakeun hijab mah sebab urang mah seuneu kadeuleu seuneu banjir kadeuleu banjir taneuh kadeuleu taneuh urang
matana mata nu ieu sebab roh nu wau ka Allah begitu diasupkeun ka awak jadi teu wau ka Allah buktina loba kafirin musyrikin munafikin urang masa kieu mah alhamdulillah aya wau jasa henteu ngan cenah dia tapi haju dikuatan make tauhid alhamdulillah ngan jadi urang mah kuari ka Allah semu wau ka dunia semu dulu wau sebab kadeleuna beratan keneh ka dunia eta ge sarua basi ka hijab keneh tah bagi jelema nu ka hijab moal percayaan ka ba'dul arifin ka wali-wali Allah urang nyebutkeun Tuan Syekh Abdul Qadir nya mah ngajebian urang nyebutkeun Imam Syafi'i nya mah ngajebian urang nyebutkeun madzhabul arba'ah aulia Allah nya mah nyeungseuikeun ka urang cukup Kangjeng Nabi teu dibaca kaistimewaan para sahabat anu dibukakeun hijab ku Gusti Allah nya mah real zahir syariat masalah datang nangan datang kadinya emang kumaha kitu contona kiai jelema nu dibukakeun hijab contoh urang nu sok didongengkeun ari Isra Mi'raj ku Ki Fudoli tapi cenah pan teu inget bae atuh nyanana niatna henteu maksud dongeng beneran naon tuh lah malu bejakeun sarua si eta ge maca kutub roban padahal Tuhan Syekh teh meurepan we naon sia aduh Gusti Siti Masitoh teh dongeng panjangna dongengna panjang kasimpulanana maladeg dibunuh di kulub lantaran iman ka Allah teu iman ka Firaun nyana nyembunyikan iman di tengah-tengah manusia biadab ngaku pangeran kanyahoan ku tukang sisirna panggil lah gancang cari tanah dipanggil sanggeus dipanggil diinterogasi disidang bener ngaku pangeran teh Allah kita sujud ke Firaun embung ya putusan akhir kulub boga anakna hiji sasapihan nomor ka hiji nu bisa lempang nomor ka hiji nu diayes keneh salakina panggil jelema tonton atuh jelema nonton Siti Masitoh sakeluarga dek di kulub ribuan manusia nonton kulubanisasi mana ya aing bener nyawan teh sabodo sialah aing sakolah henteu jalah akhirna nunggeus digebrakeun 40 peuting cai geus kagolotrok ya Allah ya Rabb dihadirkeun Siti Masitoh nu diheula di kulub anakna nu meujeuhna nyusu keneh maksudna supaya ieu pindah iman ka Firaun mangeranana begitu dicoplokeun kitu tah haju diasupkeun ka seuneu Siti Masitoh kan manusia biasa cerik sanggeusna cerik mikiran duh anak korban di kulub lah aing moal kudu di kulub hampir Siti Masitoh masa anak aing di kulub nu kadua anakna ieu nu keur lulumpatan hajub salaki aing terakhir kudu korban kabehan pertimbangan di jero hatena ngaranna ge manusia biasa lah sana ieu manya kudu korban kabehan lah aing secara zahir mah dek ibadah dek iman bulak-balik manya tapi ja pangeran mah Allah lain Firaun keur bejeuna kitu-kitu pan anakna nu keur di kulub teh hudang di kumaha coba ibu ulah mikiran pindah agama atuh kabeh kan kaget ibu hayu kan ieu hayu kaget kan ibu
Firaun ge kagetun ku abeh kaget. Hayu geura ka dieu dikulub teu panas ternyata. Cai nu kadeulna panas barang kula geus ka jero ternyata tiis. Jeung deui di jero cai teh ternyata aya sorga ibu. Masya Allah karim. Ulah milu ka Raja Firaun. Kulub kaget ibuna anu tadina pertimbangan Firaun pangeran Firaun Allah Firaun hampir maksudna nyalametkeun anak muka dua paman salaki dirina tapi anakna ya Allah bu ulah mikiran kos kitu nyaun teh ka hate ibuna talia ummi kadieu geura lamun teh ama ibu kita dikulub geus pasrah ka Gusti Allah teu panas ieu abdi buktina hirup di kulub hirup abdi di kulub ieu haju di jero cai aya sorga Allah ibu lamun nyaho di jero cai panas cak dedeleuan ieu ternyata tiis karasana jeung aya sorga kabehan jelema hayang di kulub kajeun ku kumaha ge kunaon eta dibukakeun hijab ku Gusti Allah orok sieu mah pantereh pae dia masih kene kandel hijab atuh kandel dia kredit terus bae pan geus siaga ka dieu make motor kreditan tarolol eta kan eta biarana teh dibukakeun hijab ku Gusti Allah barang haram teh masih kene bae demi kepentingan duniawi ya Allah ya Rabb hayang menikmati dunia urang mah ya Allah ya Rabb orok dikulub dibukakeun hijab Masya Allah sorga nu kadeuleu tiis ibu tiis ngahaneng kene ibuna teh manya-manyaan kene bae manya-manyaan kene bae ibu ulah make jeung bimbang ya ummi bahasana panjang ngadakwahan emakna kabeh ngararom naringali narongton aneh sakitu cai ngagolotrok 40 peuting tapi teu panasin teh budak ngomong capetak nyaritakeun lain alam nyaritakeun alam nu itu nu urang kuaringan dongeng-dongeng doang nya nama karasa urang kuari dongeng aya kubur aya jembatan Siratal Mustaqim aya mizan aya akhirat nya nama ngarasa dah etalah jelema nu dibukakeun hijab atuh ibuna teh tambah keyakinan ieu ibu nu tatadina raiba syak didakwahan ku orok lantaran orok boga rasa pinuh keyakinan Allah langsung diangkat digujubarkeun ret cek ibuna mun nyaho masyarakat kangeunahan di kulub geus caya harayang jelema di kulub salakina anak-anak kabeh sakeluarga kan di kulub secara mata kasat mata zahir kekerepengan nyeri padahal nyana keur nikmat aya di surga Firdaus eta didakwahan ku orok kuari jelema ngagarong Tuan Syekh Abdul Qadir begitu ngagarong wabeh beunang Tuan Syekh Abdul Qadir teu rek digarong jelema hina susah boga naon si eta tuh cak garong lah jelema kos kitu ieu di mana-mana ya anu kadi jeung sa milu lah teu pila jelema milu sekali dua kali tanya ya kula tanya minta nya mah minta ditanya urang mah pan lamun digarong lumpat Tuan saya mah minta tanya begitu ditanya emang boga naon dia hei urang pandai gelang bereun mah mau naon dia dibukakeun bajuna ieu ti emak kula cenah ieu di kaput aya duitan tadi di 40 dinar beuh uang emas bohong dia so ngabohong letik-letik ngebohong dia tinggalkeun aya deui nu nanya dia mau naon duit ti emak kula can sakena teh dah sia mau 40 dinar bohong tapi eta nyana laporan ka ditu ka bosna bos ya budak bos minta ditanya ayo tanya mau naon cenah mau duit 40 dinar masa budak cilan gitu mau duit 40 dinar heran panggil ka dia panggil ku bosna sadia atuh garo karena ge
banyak garong ente saha sih tama LGBT talu tama ya Allah ya Rabb nah saja Abdi Abdul Qadir orang mana Jilan kemana dia di pesantren kemana itu jeung sadia iya jeung rombongan gas bodoh siapa urusan itu mah siapa naon poho bae sia dia mau naon dasar lain asli merenya iya ti bakula cenah waduh itu separit 40 dinar lah coba bukakan buka ja bener aing mah lain masalah duitna tapi ieu dia masalah gakuna saumur aing jadi garung can orang jelema teu melarikan diri datang ka dipejit ku aing saumur aing jadi garung can orang aya jelema nu menta ditanya saumur jadi garung can pernah aya jelema terang-terangan kakarak dia Qadir seperti eta lah naon sia rahasia nu mantak dia ngaku hiji amanat makula teu meunang ngabohong dua ulah aya kasieun sebab umur macenah geus diatur ku Gusti Allah ku ayana kitu kula sieun jasa ngabohong leuwih ngabohong ka Gusti Allah ka pada makhluk ka jelema ulah ngabohong cerik Raja Garong cerik didalekeun ku anak buah komandan urang menyeng campur bahasa Tangerang menyeng mah bahasa dieu banda mah tuh ya ka Uni Sopietan lah komandan urang menyeng cek orang Bandung mal ngartieun menyeng tah mah khususon tah mah bahasa Tangerang menyeng didareketan ku kabehan bos kunaon bos masih ingser kang keneh bae tenang bos ya serahkeun ka dieu ye sapira budak lain kitu dia tolol dia ka anak buahna budak bae teu daekeun ngabohong nasihati ibuna komoh ngabohong ka Gusti Allah ai dia hirup ngabohong bae leuwih ti ngabohong dia mah nakal maksiat ka Gusti Allah geus detik ieu aing deuk tuturkeun budak ieu nya ka mana nya nama pesantren edit milu aing tobat bos daharan dia tah harta jejakna atuh bos tobat atuh kula ge milu tobat embung nya bos ka surga kami ka neraka aya dia rek milu mah ayo milu jeung aing milu diserah-serahkeun deui harta ka penjahat ka pedagang jeung gideug bae tah budak saha tah si bida hebat amat nasehatna berangkat milu eta kapan 12 garong jadi wali kabeh ai sia kiai jadi garong ya Allah ya Rabbi atuh komo pedagang mah leuwih ti heula jadi garongna hakan-hakan dibalikeun ku Gusti Allah masya Allah kan naon ieu maksudna lamun tadi budak leutik nganasehatan ibuna nurut sebabnya na geus boga rasa lamun tadi garong dinasehatan ku Tuan Syekh Abdul Qadir nurut lantaran Tuan Syekh na geus boga rasa manusia dinasehatan ku pada manusia nu can karasa moal gideug-gideug acan paling jadi tontonan hebat tak kiai bisaan tak kiai cakep tak kiai geus we sakitu engkena ge ka ditu euy nonton kiai lain ngaji ka ditu lagi tuh kan sebab can boga rasa geus sakitu satungtung banehanana ngeunaheun didengekeunana henteu ka sisi ka gigir didengekeun meunang 2 detik 3 detik menit selesai sebab teu boga rasa dinasehatan kuno teu boga rasa ngadu ilmiah bisa nya kos kitu mah saya teh nyaritakeun kitu dalil aing ge bisa saya teh nyaritakeun aing ge bisa kos kitu mah ngadu tapi dinasehatan kuno geus boga rasa lain dalil langsung nyulusup ke jero hate saha bae pemerintah jawara petani pedagang kiai
lain dalil tapi kesejukan batin. Masya Allah. Nasehatan kurang pemajikan mal bisa bikin ke ahli batin sekali, 2 kali, 3 kali nyana ngaji, 4 kali ngagrokeun salakina kakak deka asa nangeunaheun ka surga ieu teu kudu hese-hese capek cakel naon bisi kakak dek minat nyandung gira nyandung ulah hayang jasa dicadung asana ka surga dareukeut jasa tah eta nasihat ahli batin beda itu kos itu nasehatan make dalil Al-Qur'an pangkihu rajin pangkihu tetep itu bisa tapi dinasehatan ku ahli batin mah tuh kak lamun geus nyandung 1 2 kak 3 mun geus 3 4 kak asian ditahan bae kunaon gitu sekalian rajit otak kakak sia ngamimitian kita ngamimitian ka aing teh nyaho sia ye atuh rahasia tah mah ya Allah beda batin terus gitu nah ya ba'dul arifin dek percaya dek henteu teh mah Allah nu ngabukakeun urang makan kuari alhamdulillah percaya ka para ulama percaya ka para aulia Allah tanu mercayakeun ka para aulia Allah dangsa nang Allah meureun urang teh dek digolongkeun jeung wali dek dihijikeun jeung wali mata kurang percaya ge di wa adnan nasib at-tasdiq wa taslim panghandapna bagian kewalian at-tasdiq wa taslim li ahli ngabenerkeun oh Tuhan Syekh mah teu dahar teu nginum ge kuat abdi mah teu kuat percaya para aulia itisah beu pohara jasa nya nama ibadahna kayakinanana abdi mah teu kuat tapi percaya aya putrana Tuan Maulana Hasanuddin oge Maulana Yusuf Maulana Mansur harare bat boro-boro Maulana Hasanuddin jeung Maulana Yusuf Syekh Mansur ge bisa napak sancang percaya abdi teh jauh teuing teh mah tuh guru-guru urang nu kamari ieu ya Allah ya Rabbi percaya eta sakitu ge urang geus kasupkeun wali percaya doang kajeun teu mere ge wali bae misalnya aya jelema teu mere aing mah wali bae tetep geus ulah mere lah geus ukuna penting jadi wali bae geus geus kewa ku haol tanu teu mere teh panggembula geura-geura masalah masalah emang jeung nyadiakeun jana ieu beneran ieu mah kula lain lalagaan geus anu kieu nyinggung nyinggung kasinggung doang tah mah masalah tuh geus mata kula ngabejaan batur anu teu pernah ka dieu beusi salah engke komo ka jelema teu ngarti mah naon emang haul sa tuan saya dah teu percaya mah kan sieun engke ngajawab salah teu ngajawab salah ulah ieu mah urusanna kan batin urusan batin tah mah urusan batin mah hese atuh kos urang bogoh ka hiji awewe nu kapanggih ku babaturan jeung babaturan eta sa pamajikan sia ngaca sia kasep ai pamajikan sia jieu atuh ai patali batin aing mah tu batin mah batin bae nya hideung nya beke ai sia kasep nenangan deui atuh aing asana teu ridho sebagai babaturanana ye orangnya orang pira tapi rasane wede hatuh siapa si aing mah aya tuh teu rasa aing lain deui masyaallah coba aing neuleuh pamajikan sia barang di dulu jahe pamajikan sia kadeuleuk kuat aing mah geulis bandingkeun coba ayo bandingkeun naonna akhlak barang dideulekeun isuk-isuk kudu mentah heula kopi neng angel teh ge kaya teu hiji 0 sia jeung aing aing mah memeh hudang kopi geus aya je aing hudang duh can mandi-mandi acan aing mah malah aing mah memeh mandi ngopi heula je pamajikan aing geus nyadiakeun masyaallah hiji 0 sia teh sia mah kudu nitah heula make urat teh ngan teh berarti kan akhlakna luar biasa tuh beres mandi sia kebal amat mah sadangdan heula aing mah dibawakeun baju ku pamajikan peka make nu mana ye nu ieu apa nu ieu kaosna segala sampingna wonge ora pira tapi servise be encan ngurutan pamajikan sia nu geulis daekeun ngurutan kudu daekeun makana
aing mah nita teu nita di urutan bae. Ieu pamajikan aing mah ngan aju ka dieu coba ka beuteung terusan nu kebal mah di dia ngurutan di beuteung. Takkan kapitan heuh sia boga pamajikan hebat aing mah boga geulis dong makan hati nu geulis mah. Aing mah jangan ngeunaheun jeung hebatna aing mah deuk ka mamana ge aing mah teu berat ku pamajikan. Siapa berat kan? Oh aing mah berat. Ya aing mah moal. Mantek sia moal kudu atuh sanu daekeun ka pamajikan aing. Aman aing mah. Heh teh dikunci ge lawangna sanu daekeun. Aing mah pamajikan teh. Watak aing mah geus boga sorga. Di dunia ge, di dunia keneh. Sia. Terbaca tengenahan di dalam doang tengenahan ge. Kadang-kadang aing mah ditutupan make beungeut artis. Nah, ieu mah balikan deui ngingetan rebo isuk. Urang mah kabeh percaya penuh. Geus carita tadi orok geus dibukakeun hijab mah seuneu teu kadeuleuskeun. Kanjeng Nabi Ibrahim mah komo tah mah. Geus lamun dongeng eta atuh tah mah leuwih luhur deui tah baca nabi. Atuh kadeuleun aku kasat mata. Nagebrah kapan? Dibandring, dijepretkeun sak brak. Cek Raja Namrud. Ternyata awas ya seuneu cek Gusti Allah. Kuni badda wassalaman ala Ibrahim. Padahal teu kudu ngomong kitu Gusti Allah betul jangan contoh urang we. Datang ke jero Kanjeng Nabi Ibrahim kaget. Seuneu ti seuneu. Kunyana dicekal ome di ome kieu. Hei. Seuneu sia ka tiis. Seuneu tiis. Masya Allah. Kunaon eta? Dibukakeun hijab. Urang kan ieu kuari kasihir ngaranna ku kemewahan dunia. Kemewahan dunia teh sihir. Mentek lamun haju aya kiai lepas si ka kiayanana kasihir teh kiai. Udah kudu hayu bae urang ngararaji ibadah ka Gusti Allah. Masya Allah kasihir ku dunia. Batur baparanti na kasihir teh urang mah tukang ngaji tukang ibadah teh kudu geus urang. Ke balik nyolok beres. Nyolok du di imah lah. Selesai. Tuh, iyalah rebo kasan, rebo isuk, memeh ka mamana nyieun salalim. Bagi aya di lembur menta. Mu bisa nyieun sakitu. Kula ngingetan ngelian. Masya Allah kali. Teu karasa asal geus rebo wekasan berarti kan eta rebo akhir sapar. Poe Kemis Jumat tanggal 1 Maulid lobakeunlah maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cenah kieu lobana sabaraha? Mun bisa sapeting 4444. Dah. Ambona kadage ku kabehan beuna. Eungap jada. Satu lamun teu bisa sapoe pasa minggu 4444. Eta bae geus. Gawe ja. Moal kolot bah, gawe tani jaga olahan ka pabrik jaga moal ditarima. Sanajan sugih neangan urang Lampung simba jeung moal daekeun. Simba ge boga deuleuran atuh nya. Naon kolot-kolot kos kitu. Nah maningan maca sholawat urang ka ngagungkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasiu min kulli muslimin mukallafin muhtarin sah. Tapi sahna bimana la yajibu diatur kurang ahli usul fikih. Urang terima beres panjang lah yang urang nyaritakeun di usul fikih bahasa soheh, bahasa fasih, bahasa yang bagi panjang dongeng, bahasa yang bagi tertuju ka mana kumaha sia kalam ieu ge bahasa na bahasa yasihu bimakna wala yajib.
setiap muslim mukallaf anu geus boga pilihan ngamankeun kafir harobi hiji sah-sah bae ulah aya keributan atawa lain hiji loba ngan mahsur adadin mahsur aya 100 200 1000 ngaranna adadin mahsur seperti sakampung adadin mahsur tah eta menang diamankeun walaupun harobi komo di urang mah kafirna musta'ab ulah aya huru-hara ulah aya keributan damai sah tapi teu wajib padahal kafir harobi bahkan ku urang teh wajib dipaehan urang perang tapi ketika teu aya huru-hara model di urang amankeun eueuh masalah padahal kafir harobi saurang atau 10 100 1000 ge eueuh masalah amankeun tapi lamun tertawan mah tawanan perang lain beda tawanan perang mah sebabnya anak ngayakeun gerakan-gerakan anti Islam anu nyana siap ngabunuh urang wala yasihu tasah amanu asirin ngamankeun kafir anu tertawan liman huwa mahum jelema nu asir babarengan jeung manehanana aya di tengah-tengah urang nyana teh musuh urang nyana teh merangan urang kemudian urang perang jeung manehanana ela tertawan kuari ngahiji jeung urang diantepkeun atuh acak-acakan urang sikat habis beak ya Allah cara bahasa ngamankeunana teh aya bahasa-bahasa khusus model urang cara ijab qabul teh qabil tu tarima meuli tarima ngajual eta ngaranna bahasa-bahasa ijab qabul dina nikahkeun teh aya bahasa ijab qabul dengan bahasa-bahasa anu khusus teu meunang maka bahasa di luar anu geus ditangtukeun ku ulama ya sepanjang lama dongengna ieu mah ieu bahasa urang we bahasa pengamananana wa yasihu bikulli lafzin yufidu maqsudan sah bahasa ngamankeun ngaijabkeun ngamankeun make bahasa-bahasa nu mere harti mere pedah kana maksud ngamankeun ajartuka soreh bahasa soreh geus kaula nyalametkeun ka anjeun tuh wa amantuka geus ulah ngamankeun ka anjeun siapa yang diamankeun tuh siapa yang diselametkeun atawa la tafsa ulasin ulasin aya kaula ulasin eta bahasa pengamanan ngaranna atawa anta ala ma tuhibbu kumaha sadayakna maneh geus tenang aya kaula eta sarua bahasa-bahasa pengamanan geus ulasin geus kumaha bae aya kaula eta ngahasa ngaranna bahasa pengamanan kun kaifa syi'ta kumaha bae maneh keur sahayu geus tenang aya kaula ya Allah eta adalah lafzin yufidu maqsudahu shariha bikin ayatin yang bahasa kinayah ngan bahasa kinayah makan kudu niat kos dina nalak bahasa kinayah mah kieu mun ribut jeung pamajikan mabur sia bahasa kinayah kita bahasa kinayah niat nolak jadi lamun teu niat tuh balik sia ka ibah sia ribut-ribut balik sia bung aya bapak sia keneh eta bahasa kinayah lamun niat jadi lamun teu niat teu jadi
beda jeung kieu tolak sia ku aing niat teu niat jadi bae sae ku aing niat teu niat jadi bae tuh kan pisah sia ku aing niat teu niat jadi bae nah tapi lamun bahasa ini sia Dimas ya eta mah mun niat jadi mun teu niat balik sia mabur sia eta bahasa kinaya ieu ge sarua la taqab udah sieun maneh eta sarua la bahasa alaik kinaya anta aminun kinaya anta fi amani kinaya anta majari kinaya lamun jadi lamun bahasa santri mah dibere bahasa kos kitu aju nu ngadengekeun santri ustad kiai langsung paham tapi lamun teu mah santren mah saliru bahasa nu tadi sore jeung bahasa ieu atuh ngaranna ge teu mondok bodoh atuh nu kumaha geus bodoh malah sepira nu bodoh ka sorga mah ka sorga nu bodoh mah angel ka sorgana eleh ku nu pinter mah cepet sanajan kana neraka heula ya Allah ya Rabbi urusan neraka wajeng sorga lain deui itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala eta diukur ku keyakinan aya jelema bodoh tapi yakin aya jelema pinter tapi teu yakin beda ngan jarang nu bodoh yakin jarang nu pinter ge boga yakin jarang komo nu bodoh jelema yakin mah kieu enten teu dagang ieu teu usaha dagang kumaha teu boga modal teu boga yakin ngaran saya emang teu digawe gawe kumaha aing geringan bae awak teu boga yakin ngaranna kiai ditanya kiai emang teu usaha henteu lah sakian teh usaha naon dia teu bisa teu boga yakin teh kiai ge sarua kiai emang henteu bisnis wah teu bisnis teu bisa teu yakin beda jeung bahasa kieu ente emang teu digawe cadu aing kudu digawe emang ye rezeki geus diatur ku Allah kudu digawe keneh bae mabur sia beuh budak murigak bulu urang ngadengena ge ende sia hiji jeung sia modal kos kitu teu boga kayakinan bau aing mah pokona digawe moal tani moal segala moal yakin ka Allah beih can orang ngadenge orang kos kitu deh kiai geus nyai sabaraha tahun lain ngabagusan endahan ngagorengan keur ieu mah nyana keur boga santri 10 20 teu dagang barang boga 100 dagang emang dagang naon dagang baju koko ka santri deui ngadagangkeunana ya Allah ya Rabbi eta kiai goblok itu kiai tolol dina keyakinan atuh teh tolol jasa mah setengah lah kan teu boga keyakinan lain ngabagusan keyakinan eta kiai tadina keur mimiti nyai mah dagang nya dagang ka beladieuna da aing dagang teh nya geus diatur ku Allah kitab dibacaan bae ku aing wa ma min dabatin illa fil ardi illa Allah rizqu joreng Allah nu ngarizki mah lain dagang lain naon teh mah sabab doang eureun aing dagang eta ngaranna nambah keyakinan kiai geuring dagang ku ari teu rugi bae mah lain yakin teh mah kos kitu mah becus dagang ngaranna beda teh bahasa kita kadang kita ku ahli yakin coba mun ditanya teh kumaha ieu budak dengan anu teu boga yakin ieu sanajan kiai oh teu boga yakin nggak tebak komo dagang kiai kuari naon ieu kegiatan teu boga kegiatan ngan ngaji doang di santri beres aya teh dapur lah serahkeun ka Allah bener ya kayak bandar lah capek dagang rugi malulu buntutna ora bagus ku buntut teh ya iya anu ngaguriwel mengkonon panjang mah ora buntut teh iya pendek mah pendek gede Masya Allah kinaya wa risalatin jeung risalah tulisan make surat sarua bae sebab risalah aqwa minal kitab diatur geus ku fikih wa yushtaratu wallahu a'lam Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha
Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha. Kahiji Nabi Adam, kadua Nabi Idris, katilu Nabi Nuh, kaopat Nabi Hud, kalima Nabi Saleh, kagenep Nabi Ibrahim, ketujuh Nabi Lut, kadalapan Nabi Ismail, sembilan Nabi Ishaq, 10 Nabi Yakub, 11 Nabi Yusuf, 12 Nabi Ayub, 13 Nabi Syuaib, 14 Nabi Harun, 15 Nabi Musa, 16 Nabi Ilyasa, 17 Nabi Dzulkifli, 18 Nabi Daud, 19 Sulaiman, 20 Nabi Ilyas, 2 hiji Nabi Yunus, 22 Nabi Zakaria, 20 Nabi Yahya, 24 Nabi Isa, 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moal ayat Nabi dugi kapoe, moal ayat Nabi dugi kapoe. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, la ilaha. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rakib Atid. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar wa Nakir, Rakib. Allahu Allahu Allah, Allahu Allah, la ilaha. Kahiji Nabi Adam, kadua Nabi